Mantap, pagi-pagi begini mah minum kopi sama makan kue biar seger. Tarsi, enak bener ngopi sambil makan kue. Bagi dong. Teme, sini atuh ka dieu. Duh, enak betul tuh Tarsi. Teme, tapi urang tatarucingan heula. Lamun urang eleh, pek kopi jeung kue, minum tuang kumane kue. Siap lah. Temeh mah jagona takana tatarucingan mah. Sok atuh temeh. Ti maneh heula ieuna tatarucinganana. Kayaknya nangan anu babari heula. Anu gunakeun lah. Ucing ka kidul bututna ka mana? Ke temeh. Ucing ka kidul buntut ka mana? Ka kaler temeh. Salah mana mah Tarsi. Nyami milu atuh. Cik enak urangeunnya. Sok enak tatarucingan ti maneh kumaha? Masih temana mah masih keneh ucing. Ucing naon anu bisa hiber sok tebak bisa mah. Gampang atuh Tarsi eta mah. Ucing itu manuk kuat kaluhur hiberna. Bisaan maneh mah temeh katebak. Jangan ditanya, temeh gitu loh. Sok atuh nama nginum kopina sok. Nuna Tarsi. Ke heula aya keneh tatarucingan ke lamun menang top kue tuang. Sok lah, urang deui atuh anu nanya. Aya nama katebak sia temeh. Dijingjing teu dibawa naon tah sok tebak. Kayaknya dijingjing teu dibawa. Emer temeh. Lain. Pantonya temeh pantonya. Salah. Nah, bet salah wae. Naon atuh jawabanana? Si Oneng tinggalin koper. Nah, bet bisa kitu. Heupan si Oneng teh ngajingjing koper. Teu dibawa da tinggalin. Tah kitu jawabanna teh. Salah tapi bener. Urang dia nanya nu tatarucinganna deui. Beren bangga eta mah ku aing gerak kabeh teu kajawab. Kapal naon anu tilep ka langit? Nih soe sampingna. Itu kaget temeh kumaneh mah sakitu urang mere tatarucingan anu hese tapi katebak wae kumaneh mah. Sia anu bolok. Sok atuh temeh sok cokota kueh mah temeh. Nya. Manukna udah makan atau tatarucingan matu Tarsi. Deui. Sok lah, urang mah penasaran hayang menang. Tahu naon anu ateu sok jawab. Tahu naon anu ateu? Tahu merang. Lain. Tahu ateu. Lain. Tahu budug. Lain. Kapanggih ayeuna mah temeh. Tahu kulutuk. Cau eta mah tuh sia teh Tarsi. Gusti geus ganti. Tiba heula ge Tarsi eta can ganti-ganti. Taluk. Naon atuh temeh? Tah hulu sia anu arateul mah da loba otet Tarsi. Si Bedul panyate moal kadinya. Keke mikir heula. Waing geura diberen hese beh teu katebak. Mobil naon anu lempang nanya ngigir? Kecil atuh eta mah Tarsi. Naon temeh? Aki-aki kopehna dengdek. Bener maneh mah temeh lain lawanun. Katebak wae. Sok atuh teh bawa tah kopi jeung kuehna tah. Bener ieu teh keur urang. Juga teh bawa lah. Terima kasih.
Geus ngalamun deui kieu. Tarsi hiji deui. Nasi naon anu sok katipu? Nasi naon teh meh? Nasi ya bodoh-bodoh teh jadi we katipu. Ya. Ya, halo. Ya, Om. Ya, halo. Ih, sinyal kemana sih? Halo, Om. Halo, Om. Ih, sinyal kok kemananya yang sang di mana sih sinyal? Halo, ya Om. Ih, sinyal kemana sih? Itu si Emong neangan naonnya. Emong, mana neangan naon, Emong? Ya, tasik, mana buka teraja teh? Bawa ka dia buru bawa ka dia. Udah jangan sinyal sih, buru bawa ka dia buru. Siap, Emong, siap. Gawekeun si Emong mah. Di mana ya Emong teh keunana manehna ngagawekeun wae ka urang teh ah. Jeung barurat jeung naon. Nah dirinya si teh tarsi ninggal bahuntu pisan si teh. Sok taekeun dirinya si teh. Nih harus saya pilih kitu wae. Teu kuas nginjem duit ka aing sia. Buru taekeun. Sia nih jeung aing sorangan kita sia ka nih. Sok buru. Aing rek naek ka dieu sia nang sinya. Di dia Emong. Heeh. Di mananya kira yang anu geunaheun. Yang anu ayaan. Sok naik Emong, geus eta mah. Kata sih kusia sakalain ya. Aing rek naek ka kusia. Jidok sia. Pokoknya ke am kasih aing beres sia nya. Cicing. Jidok sia. Cakal. Oh, sok naik. Sia. Tuh aing mah. Ya halo Om. Sebentar ya Om. Saya mau naik dulu ke tangga 12 ya. Tong mang wae atuh sok. Ya atuh saya itu tinggal tuh. Aduh aing teh pakai baju kieu. Aduh. Aing tinggal di kieu. Ya halo Om. Ya bentar ya. Aku mau naik dulu ke tangga 12 ya. Nanti saya cekalan aing rek abus ya. Emong ya jadi tepengan. Siapa mau gawe pisan ya. Aduh aing mulai tinggal. Pengorbanan loba kieu geus manggung taraje mah geus. Aing sia teh tinggal baju aing suat karek soe kieu. Ya halo sebentar ya. Tunggu sebentar. Aduh, ya Allah. Alah, aduh. Iya Om, ya sekarang ada kok sinyalnya, bagus banget. Oh gitu ya? Oh iya, ntar malam ya. Paling-paling jam berapa ya? Tengah malam aja ya. Saya bisa ke sana kok. Asal jemput ya. Aduh, hek aing teh keur ngagoreng asin. Buah-buah tutung. Kelak panas pura ieu na. Alah. Oh ya Om, udah ya, ntar malam aja ya, saya bisa jemput aja ya. Hah? Si Tarsi ada gelo gitu? Jelema rada kelasku ya pisan. Ya aing turun kumaha? Tarsi. Ya aing turun kumaha Tarsi? Dasar si kuya batok sia. Aduh, ya aing turun kumaha Tarsi? Aing turun Tarsi. Tarsi. Ya itu kumaha Tarsi atuh. Halo Pak, ya saya lagi mau ambil gambar nih. Bener, Neng. Panyokotkeun aja. Aing turun. Buru. Kebeneran. Cicing ulah turun kek turun mah ku urang sok bergaya. Sok bergaya emang. Asia ngagaya naon aing. Sok bergaya sok. 1, 2, 3 sok. Nu penting mah aing mah turun sok lu aing gaya. Sok. Tah gitu sok. Tik deui. Tah gitu tah. Tan. Tah gitu alo sok. Cicing. Halo? Iya Pak. Saya sudah dapat nih buat thumbnail yang pencuri kabel. Oke. Aduh aing geus tinggalkeun deui. Sia oneng, aing foto kenaon deui. Ya aing buru aduh oneng. Aing turun deui sia oneng. Aduh, oneng.
Buru atuh Neng, aing rek turun. Aduh, aing tinggalkeun deui wae. Pan ayeuna teh aya perlombaan di jangan burung vokal teh. Si Emong anu bisa mah latihan heula ka si Emong geura. Emong. Astagfirullahaladzim. Emong aya sia keur naon di dinya? Buru-buru turun. Panglatihkeun aing vokal. Heeh, temna aing teh turun teh di kene eueuh taraje. Digubuk ku si Tarsia. Aing minta tuluy ka si Oneng ka kare-hare ka aing. Aduh, temna ponyokot ke taraje teh ya aing sorang geus kieu aduh. Heuh katu dagoan urang rek nangan heula taraje. Wih, sia mana laktak atuh da. Tarsi, aya naon teh Mi? Itu si Emong di luhur bade taraje kumaha itu? Turun. Poho teh tinggal goreng asin tutung. Ieu tarajena yeuh. Heuh buru. Karunya si Emong sia itu geus peurah sorana ge gogorowokan eueuh nulungan. Gara bawa taraje buru. Hayu buru. Nah teh. Kunaon teh Mi? Kalaka mundur maju. Si Emong tulungan. Sepuh atuh. Si Emong na mana? Itu di luhur. Aduh. Ayo ieu mah. Sok Emong turun buru. Sana tarajena si eta. Buru turun. Tarajena buru sia teh kekal. Ieu na. Karunya si Emong katanya turun. Deui atuh. Aing sorang geus berat kieu teh kali gogorowokan. Sok turun Emong. Ceklas ya ceklas. Sok aja ge. Ceklas tarajena ceklas. Mundur turun. Apa yang aing turun? Nya aing salah gitu. Mundur. Nukang. Geus salah di wae. Baik atuh Emong. Kayak gitu kali itu turun kieu turun. Iya. Kunaon ai si Emongnya? Loba salah. Tah kitu Emong. Tah kitu. Mana? Kabar dia, iya kabar dia, iya. Tah kitu Emong. Pokok sia tuh sok aingna benerkeun. Salah. Salah Emong. Aing betet sia. Tah kitu Emong. Sok. Ceklas atuh sia. Sok. Ai sia emang. Tandala Salah Emong. Kata si Teme. Teka tinggal atuh. Wah, ceklan ku saharia ceklan. Asa aja dicepengan. Sok, ceklan. Sok buru Emong. Asa capek aing. Astagfirullahaladzim. Eta bohong karena irung aing. Astagfirullah kana beungeut di aingnya. Aduh. Kumpul wae. Alhamdulillah. Tadi di luhur. Emong, aing teh neangan maneh ti tadi, pan urang teh aya perlombaan. Lombaan naon? Heueuh teuing tarik suara. Panglatihkeun urang vokal. Kata temen, aing gantilah baju, pokoknya daguanna di mah manehnya, udah aing kandang dadan heula, jadi aing teh tetep bisa presnya daguan pokoknya mah di aing ganti baju. Tarsi mana ge ngilu katen urang sakalian latihan mana ge piluan moal. Udah tapi urang antara tinggal tarajenya ka imah. Heuh sok atuh. Dituan ieu mah. Sampula ke latihan vokal teh tadi dieu be kena. Diis. Tarsi. Gerak ka dieu urang latihan teh. Halo anak-anak, gimana semuanya? Udah siap belum? Nih ibu, udah siap mau ngajar semua vokal. Oke, yuk siap semuanya siap. Nih ibu udah siap, semuanya udah dipakai ya. Buat kalian semua kan ngajarin sekalian semua buat belajar vokal. Oke, yuk. Asik. Oke, anak-anak semuanya, murid-muridku yang tercinta, gimana? Udah pada siap belum? Aduh, Emong, eta dek ka mana? Meni segala dipake kitu.
Ih, karena Aisyah teh nyaho di mana-mana ge anu ngajarkeun vokal mah kieu dandananana. Kan ngabe kumaha gitu katingalina. Terus banyak ngajar vokal mawanu kieu. Sia rek mulas banget aing. Apa kita aing mah keur kecantikan beungeut sararia kan supaya ginjlong gitu. Tanya teh, tah ieu teh keur naon sok? Keur bujur sararia ngabe teh tepos. Nyaho teh tah ieu teh bisa teh nyaho. Tah ieu kenaon? Keur ngukur beheung sararia. Geus atuh. Ayo, darah yuk di dieu ieu. Di dieu we masih kabeh. Oke, Teme, sebelum kita dimulai, coba ambilkan dulu mejanya buat belajar vokal kan? Coba ambilkan ya. Oke. Oke, sebelumnya saya akan mengukur dulu kalian. Ini paling penting ya, karena belajar vokal itu harus diukur semuanya ya. Coba Teme ukur dulu ya. Ini berapa senti? Emang coba. Nah, ada malah ngaput baju Ini buat ngaput bajunya lagi buat latihan vokal. pendengaran ya, buat pendengaran. Kan kalau vokal itu kan harus dengar vokalnya gitu kan. Coba lehernya, coba lehernya. Oh, kecil banget sih lehernya. 76. 76 lehernya ya. Coba tangannya. Coba tangannya. Emang Oh, lengan aing teh sakitu. kelebihan ya. Aduh maaf. Oke. 103. Udah. Coba sekarang pegang ini. Pegang dari hidung. Pegang. Kokor siap pegang ini. Nah, masuk. Stop. Kayak irung parah. Kan penciuman buat penciuman. Coba ini 73. Oke, udah ya. 73. Sekarang apa lagi ya? Oh, pinggul. Coba pinggulnya ya. Ngaput baju atau bikin celana ieu. Jangan banyak omong ya. Ini kan buat ini fashion show gitu kan, kalau bukan pun harus segala cantik gitu. Oke, sekarang udah beres buat Teme. Sekarang gantian sama Tarsi ya. Coba kamu minggir sana, ya udah ya. Tarsi, coba gitu ya. Bukan gitu, tangannya ke atas. Memang ini susah banget sih orang teh. Nih, tidak. Nih, coba ya. Ininya coba. Kapan sih latihan vokalnya? Di mana ayah suku panjang-panjang teuing emong? Oke, sekarang ukur tenggorokannya. Nukang. Sip. Berapa senti ya? Siapa kan? Ini luar wae. 1,5. Tiga ya. Emangnya aing teh orang gitu. Kapan sih ini latihan Udah, vokalnya? sekarang kalian berbaris. Kita udah selesai ukurnya. Oke. Sekarang lanjut ke latihan vokal ya. Kalian harus bisa falsetto ya. Oke, kita harus belajar falsetto, vibralois ya. Coba sekarang belajar vokal dimulai ya. So, ikuti ibu ya. Do, yuk. Salah ya. Barusan itu kalian salah. Gini yang benar. Do. Teme. Nah, asal males gitunya. Teu geunahna. Emong. Kok itu si Oneng? Ajak kan sakaliannya. Sok atuh. Oneng ka dia, Oneng. Orang latihan vokal. Oh, sosok ka dieu di Cindi Lawang. Sosok buru ka dieu. Ngaji jeung batur. Oke.
Oke anak-anak, kita lanjut dengan lagu yang pertama, yaitu lagu Burung Kakak Tua. Oke. Burung kakak tua. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya ompong. Arsia nanaonan oneng belagu pisan, lain gitu lain sia. Dasar. Sok, jadi deh, urutan deh. Burung kakak tua hinggap di jendela. Kakak tua di jendela. Nanaonan sia tarsi temeh ngamarones salah lain kitu teh. Sok, mah dengikeun aing ku saria. Burung kakak tua hinggap di jendela. Burung bapak juga, mama paling suka. Arsia ini nanaonan. Kalau datang perut tambah terbalik. Sepuluh jadian deh ku aing diajarkeun balik sok burung. Burung kakak tua hinggap di jendela. Burung uwa juga, bibi paling suka. Nah, ay mana yang suka bawakan ku si Oneng, bawakan terbalik. Nah, sia tasih kebawakan ku si Oneng. Sepuluh jadian deh. Turutan kayaknya. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nah, sekarang kan tidak ada yang mengganggu. Oke, kita lanjut. Nenek sudah tua, Kakek mau juga. Kunaon cenah? Caliweuh. oh gara-gara sia oneng jadi wes sia manggul kasarea sia mah jadi kitu kalakuan teh. Bakal tuh beli ku saya bro, sia oneng beurik sia.